Yo, assalamualaikum barudak sampurasun sadayana kumaha damang kepenak deui jeung abi Alit Vlog. Kesempatan ayeuna abi bade masihan tutorial ngadamel eta filter. Kakamari mang eta ningali ngupload eta naon teh susun distributorna lah di mesin ka susunan di mesin ka filterna ayeuna mah bade videokeun kumaha cara ngadamel filter di bumi make anu aya make barang nu aya di bumi ya ame ngatarekeun waktu ayeuna langsung mulai. Tapi satakena ulah hilap ke like, share, dan subscribe-nya. Ame channel abi oge ieu leuwih berkembang jeung ame sadayana oge bisa benangkeun notifikasi lah. Notifikasi. Ya abi, namun abi ngadamel video nu anyar. Yuk lanjut. Ya. Anu kudu disiapkeun teh hiji wadah ke filterna biasa make naon we biasa make plastik anu leutik lapal nu kieu biasa tapi eta butuh tilu biasa make ieu tuluy biasa make gimana ya namanya wadah plastik anu sok lumayan ceritanya anu sok wadah eta lah tiga wadah para hamster abi pokoknya wadah box anu wadah tuluy anu kedua sediakan gunting mah terserahnya bedanya kumaha oge tuluy sediakan paralon toko lauk sok aya da tuluy sediakeun teso tuluy anu kalima sediakeun gabus biasanya bede biasa make gabus biasa oge make karet lah karet senal. Nah, bahan-bahan atos kalau diulangi aya wadahna aya gunting esok paralon habis yuk langsung ke prakteknya. Nah, kayaknya katacan di damel sela-selana ini teh ukur lah ieu wadah teh jadi anu keur badagnya dibagi opat. Tah. Saya tinggal kita ya titik-titik hidungna tah. Tapi terus dibagi opat. Ieu ke kapas ke tempat bakterina 2 tah. Dulu ieu ke pembuangan cairna. Ya abi ngebolonganna kumaha? Nah, mimitina abi teh kopeng di bolongan, leutik, tuluy diputer-puter ku gunting. Jadina rapi. Dipaskan jeung ukuran paralona. Pastikan ieu teh asup bolong si paralon teh biasa asup ka bolong di cubiannya. Nah.
asup nah ke naon itu nah kudu asup nah kewe aya lanjutannya yuk isi vanila kedua potongan ieu tah gabus ngitina ukur heula lebar karena kumaha ieu nanya dan kumaha aku proses ieu bebas Tep. Orang cobian heula sakieu ieu cobian heula masuk ke udah kering jadi belikan di gula balanya pada kering patilkan hukuman nepikeun pas lah potong cu kontakna abis teh nyarankeun teh make karet potong-potong nah ukuran kita tuh
Iya memang diharapna jadi benangkeun sabab kan ke naik ka luhur nanti teh. Kan kita lewat tanah ketika pas dulu yang kita lewat ngaliri China teh dianap terus di kapasan kayak ngaliri China teh kaluhur. Yuk ini lanjut di support pula sambil lamun bisa terus dapat kan lain. Yap tuh anu belah dia mah di benangkeun ame engke lewat China teh lewat luhur. Nah, yang kedua nah, tuh di kabagi 4 kapas tempat bakteri farm China. Yuk kopi tinggalkan lebet dulu hati dirinya tuh badi aduh berkumur lagi tak badi tuh ini bolong tuh tuli ka dieu ieu mampet di handapna tuh ieu bolong jadi kanap kaluhur kanap ieu lanjut setelah canding kita sambut teh ieu luhurna tadi bagian luhur dihanap da ieu rencanana oke tiga lewat luhur jadi itu di sela-sela tuh tinggalnya.
Ieu ke bagian luhur. Misalnya engke tina gabus teh sakedi bogor tadi pakai lem we. Terserah pakai lem naon. Yuk lanjut. Aina motongan paralon. Mimitina ukur heula ukuran panjang di mesin ka tempat ina. Nah, habis tos ukur ieu. Yuk, ini lanjut deh. Iya. Kita nih lewat belum tadinya sanes kereta itu. Tujuy ada mah hijieun lebih pendek ke nyambungkeun. Kangke aya pamelo. Nah, ka ieu ke kana ieu. Kewe tinggal nya. Dia meuli hiji deui. Ayeuna mah abdi mah bade setengah ti ukuran ieu. Awal potong mungkin pasti jadi gitu kan.
ya ini langsung masukkan lagi. Yep. Oke lah, kira logo jadi kayak dilema. Lem lilin. Yuk, akhirnya langsung kanap. Yep, tuh kampas. Aina asupan heula eta namanya teh isi tina filterna isina teh aya anu buatan teh cek abdi teh juga biobol duka nah hati ayo kita hafal namina status ieu pasir kapas tuluy batu apung mana batu apung kita ieu batu apung. Yuk, ayeuna isian. Tuh, permana lagi filter. Kalau udah ima isinya cupang, iya kalau ya. Ya. Ah. Yep. Ieu pas kenela. Ieu isina teh kahiji kapas. Tuh. Hijau kecekap tuluy anu kadua nate anu buatan. Ih heula we anu daskeuna. Kirang yap itu anu eta mah ana pasireun kabehkeun we tuluy batu apung ka belah heula.
kapas kanap kaluhur tadi. Iya pas tuh. Cubiannya bismillah dibuat ya kasih juga luhur. Yap tuh sakieu jadi kayak dikadieukeun tuh papai euy kahanap tuh jadi sitos kayak kieu tuh kahanap ciptakeun bolong di kieu. Kalau udah kali mimiti mah kieu. Itu semua video ngan itu iya power bate orang CF dari CF itu soalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu